Aduh, kumaha ieu Jon aing mah euy, usaha teh kieu wae. Nyaha cair wae. Acan. Tuh, pemasukan kieu goreng. Atau tak ketik deui atuh sugan aya ieu nan penghasilan. Geus teh Dan aya pencerahan. Oh nyata geus nu sabaraha ieu poe eta Anger wae mah nya. anger. Nah usaha naonnya. Heeh. Zaman keluarga mah hese nyata. Aing biarin. Terus ieu Sing sabar heula atuh sugan aya aya. Heeh nya da soalna jelema sabar mah sok ditanyaahnya. Tah. Saya anu nelpon. Ai, telepon. Si Reka ya naon? Cairan, dia masih genap pencairan. Angkat naon? Halo? Kenaon, Kak? Naon gitu, berbutuh duit. Ayo seru sampai. Kadewa tuh, kadewanya. Jangan tos di bumi di dia. Siap. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya benar. Cairan oge. Biar mau sabar mah ditanya. Nah, kalah, Kumahanya. Kayak kurang tadi juga nah. Cina. Ngegik lah. Lain ngegik. Naon ini. Aduh. Tong tanya gig. Naonnya bobodo. Kayak kurang teh. Kita cicing itu kena tangkal. Kayak mana nyumput ini tangkal. Ya. Baik supaya ejang udun lah. Berarti teh hayang kira-kira cenah hayang ieu non. Hayang boga duit. Baik cenah Hayang ngalah duit instan. Ada orang yang butuh atasan hayang butuh duitnya. Jadi kurang sarua supaya aja we anu mah jangan beli rokok lah. Cuma rokok gitu. Nama ya rokok. Mana cicing di nyumput di tangkal itu kurang bodoh lah. Jadi itu dah isi lah. Kurang teh malah. Cina meta kadinya teh malah kan. Isiganya kan benar benar sip. Lumayan lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kalau buat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jun. Mang. Alhamdulillah. Cepat naik. Aduh, gila ya teh. Tehnya usaha teh ayeuna teh ini repuh pisan geura. Sugana itu aya lawang gitu. Aya solusi mah nya. Sugana teh nya jadi kumaha kan kebutuh duit nya. Sarua sugana kecretan saruanya. Coba itu tuh setik. Mana tadi mana? Tadi liur teh jadi keluar wae gitu. Anginnya. Aya hiji cara Kumaha? Pan di situ teh aya tangkal. Nah, bisa aya bejana lah, loba bisa ngasilkeun duit cenah gitu. Tangkal cin itu kan ada di dinya. Tangkal sirsak eta. Disirsak di dinya. Eta ayaan. Sok we kajian susugung teh nya kumaha. Gede beja tata carana kayak ngobrol. Mental kitu kieu nya. Bakal aya eta teh. Aya geran bakal langsung nembalan kata. Tembalan lain kayak kumaha. Kemana naon eta teh? Moal. Mana lain hiji dua kayaknya teh. Coba mah. Terkenal lah viral eta teh. Eta teh tanggal eta teh. Cobaannya dek ayeuna wae. Ayeuna we tuh gancang gitu. Nyantir ka itu. Kayak geus di ditu mah. Serangan mah ditu. Ieu serangan gitu. Kudu serangan. Pokona mah semuanya di didinya ngobrol. Keluhan teh naon bejakeun di didinya. Kayak bakal dibejaan. Kayak nembalan gitu. Tapi itu mau alat naon yang susuhna. Iya. Aya alat-alat mana teh? Kayak hiji lilin. Pemakai lilin. Kujang. Tuh, kujang aya 2. Kujang naon ge geuning. Iya weh, kudu dipakai ieu teh. Sorban teh.
Kudu make ikat ieu. Pakai ikat ya, pakai heula tuh ikatna. Kumahakeun we eta mah ikatna mah. Can pernah make ikat deh. Oh, dienengkeun bisa, nenengkeun eta kieu. Sebut kieu nya. Nenengkeun kitu. Ayo nya, nang bawa ka itu. Ayo. Ya alat-alatnya sudah dipersiapkan ya Kak. Da karunya atunya sudah kebutuhan sudah resep pisan. Bensinnya mau dengan diri. Iya. Aduh, kita yang ngopi. Ya dodol Garut. Ada dodol Cina. Ayo tuh. Ayo. Nah, Iya tempatnya teh. iya. Itu aya karung naon itu? Itu teh tempatnya. Jadi kita diukir itu. Nah teh. Sok lah minta di dieu nya. Sekieu lilin seungeut. Kujangna didinya di sana. Kayak aya baca mantrana teh. Pokoknya nama Selesarbo. Selesarbo itu. Itu urut batur itu tuh. Batur soalnya kalau boleh hiji dua kadi teh. Cenah mah sarukses ayeuna teh geus sarukses. Ayeuna teh Juga atuh. Kurang cobaan atuh. Iya bawa cenahnya seungeut Langsung lilin. Nah didinya bacakeun mantra tadi. Selesarbo. Ya, siap gitu karena suksesnya mau center mau ya tadi untung yang dirinya ya atunya kita ini tutilanya ya aduh iya gitu guys mau nembongan gitu sieun Cikan teman. Wah, jauh ting. Nah, wae deh center. Nah, ada caang. Kudu di simpen mana nya? Di dia we lah. Tuh. Kumahanya deweknya kujang 2 tenden kia merenya aduh murag deh mulai nunggu bari heula ya lilin sungat heula parah hancur mana bensinnya parum deh wah iya manyaan ini mah si parum wae lilin lagi cikan iya mantap itu dia ya sisi pijak kantongnya ada kujang tegeni bukan kia aduh poho mantra nate naon tadi tanya barengit deh salah sarbo salah sarbo bah aya naon aya bah aya naon orang teh iya bah kaula teh hese usaha hayang aya paleleuwih pemasukan
Oh, jadi hayang loba pemasukan. Tak gitu. Kieu nya dibere solusina. Kumaha bah. Cikan eta aya rokok naon heula. Rokok kala. Eta rokok. Popang nyeungeutkeun ya garam beureum ya. Kalanya Atuh rokok garam beureum mah moal mahi. mamahi. Eta kabeh kaluarkeun nu aya naon hungkul. Atuh ulah kabeh. Kabeh atuh hayang kacumponan mah Aya Marlboro. kaluarkeun. Ese. Kaluarkeun. Berarti garam beureum nah henteu. Kabeh atuh barokok. Kabeh. Aduh aing nya sabulaneun deui teh aduh. Bayalah sugan kagantian. Berarti nu sabatang tadi nu ieu mah. Ulah dari mah ieu mah. Kabeh pokona mah kabeh. Aduh aing. Bayalah bensin akop. Kumaha tah rokok saya. Teu kadenge naon. Iya. Rokok yang geus aya tuh kumaha ieu solusina? Urang teh yang usaha teh yang bener. Kieu nya dibere solusi ku urang. Kumaha bah? Engke isuk maneh eta bawa karung nu didiukan. Oh, karung ieu. Heeh. Dia dibawa tuluy. Tah terus teangan tong sampah anu warna beureum. Tong sampah anu warna beureum. Heeh. Terus Lamun loba cangkang aqua tah asupkeun kanu karung. mun tong sampah warna koneng kumaha? Ulah eta mah atuh moal kacumponan. Oh, ulah kudu beureum hunggul. Heeh, nu beureum hungkul. Tah tuluy Terus kumaneh bawa kasih ojoy. kasih ojoy. Heeh. Si ojoy anu sok iya naon eta teh nya? Bawa kadinya tak Nu sok barongsokan. menang 50 kilo langsung bikin. Oh, masa 50 kilo langsung bikin. Tuluy urang bakal boga ieu. Maneh bakal nampak duit gede engke. Nampak duit gede. Heeh. Terus kumaha geus kitu urang teh? Geus kitu nya bawa balik ka imah duitna etang menang sabaraha. Oh, siap atuh bah. Ade tong dibawa modalnya. Tong dibawa modal. Entong. Aku anak Duitna. Heeh. Alah tong dibawa modal. Kumaha lamun urang balik teh si Ojoy teh hayang ngising. Ulah tahan heula bae paling dinu calana. Lamun kaborosotan nu meureun moal naon duitna? Moal asal ulah dibawa ka WC. Oh, ulah dibawa ka WC unggul. Heeh. Ya atuh kitu mah gampang. Heeh. Eta kade ulah dibawa deui rokona antep. Diantep di dia. Antep di dinya. Emang bisa nyenget sorangan? Bisa tuh. Tapi dibungkusan keneh bakal bisa mesat sorangan? Bisa. Geus we geura balik ayeuna mah jung, geura sare. Balik ayeuna. Balik we. Dan kitu unggul. Heeh. Jeung duit ieu geus sak ieu. Aya duitna boga henteu. Kala urang tepuh heula heuh. Tempo heula atuh cika ningali. Urang boga 40.000 bah ieu teh kumaha? Teu jeung duitna atuh di dinya ari aya mah. Tapi isuk bakal gede pisan atuh duitna. Bakal ngalalipat. Ngalipat heueuh atuh bae teuneun ku urang tah. Sok. Saeunggeus sakitu. Jung geura balik ayeuna mah tong pohonya. Lamun rek sare. Mohon bah. Lamun rek sare ke heula. Baca doa tuang. Baca doa tuang. Heeh. Aing aneh ieu teh karuhut teh.
pesugihan deh nah kita 3 kali bacananya. Sok gerak balik ayeuna mah. tangkal sir sah aya karek ngadeng kita ngadoa ieu pesugihan ingat kena ka pangeran geningnya gitu ya kujang nak kumaha tinggalkeun kitu ya nak tinggalkeun ya senter nang bawa lebar jeung ngaronda Anjing belagu. Aduh anjing loba kitu rokona euy. Ih, sia loba rokona euy. Si Kajun ka mana nya euy? Jun. Anjing, sia. Laris. 10, 20, 40 lumayan euy. Anjir, rokoknya oge bener beunghar eta aduh budak euy. Ese bos. Marlboro anjing, 2 bungkus. Anjir, ieu garam beureum deui euy. Wah, ieu pusakana oge. Ieu mana? Euy. Rokona teh dihurungkeun. Lebar aing mah. Anjir kebesekan euy. Aduh ieu teh kawalat meureunnya. Balik. Balik. Wis lumayan aya penghasilan loba. Jun, oi. Anjing hasil euy. Cairnya. Hasil aing. Kenal euy. Ese. Marlboro. Anjir. Garam beureum. Gandeng loba keneh garam beureum oge euy. Heeh, aya. Oh iya we lumayan. Nah, anjir. Aing sugan teh teu. Duitna berapa duitna? Duitna lumayan. 10, 20 ewang. 20 ewang. Ieu Marlboro es berat deui. Wah, mah keneh euy. Aja. Mana rek ese rek Marlboro. Ese lah ese. Ese urang Marlboro nya, da ieu kuduaan. Sia. Anjir, kalau modal pisan ya nya. Kasirieun tadi. Kumaha tadi itu? Urang teh Dititah naon tadi kumaha? dititah pokoknya mah pas balikna cing teh nya eta bawa karung cing tah lamun geus balik ka ieu mah isukna tah nyangan tong sampah anu warna beureum ku urang. Naon ya? Cenah mulungan aqua. Urang teh kita jual. Bener. Kasaha tadinya oh deui aing deui. Pokona mah kasih eta we. Tah ku uing teh cing teh kilo kudu aya 50 kilo cing. Tah engke ku si itu pasti bakal dibere cing teh. Pasti bakal aya peuleuh ting sabaraha leuwihna mah. Wah, penting orang-orang duit, orang udut. Pokona mah happy ya penting aya mah. Senang-senang we malah. Udah lawe mah. Ayo.